Anapun hukumna bagi mubtadi'ah goyal mumayyizah getih anu dihukuman head mung sadinten sawengi pertama wungkul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nu tadi nomor 2 wihan desa alit. Nah, tadi cek amang urang kitu flashback. Eta isi langsung cek comeback. Ane tahun anak bilang comeback nah. Film Titanic comeback eta. Cek. Kedua mubtadi'ah goer mumayyizah. Mubtadi'ah goer mumayyizah tegesna awewe anu nembe sakali anu nembe sakali ngaluarkeun getih can pernah head satu acana tur manehna teu bisa ngabedakeun antara kuat sareng apesna getih. Kusabab berupa getih sareng sifatna sarua atawa bisa ngabedakeun ngan teu nyumponan syarat tamyiz anu tipayun anu seueurna aya 3 nyaeta darah kuat ulah kurang 24, darah kuat ulah langkung 15. Terus anu selajengna ulah serang seling atau nafi darah melemahna ulah kurang 15 hari. Anapun hukumna bagi mubtadi'ah goyal mumayyizah getih anu dihukuman head mung sadinten sawengi pertama wungkul. Sadinten sawengi pertama wungkul kangge tiap-tiap bulan lamun istihadohna sampai beberapa bulan. Sesakna 29 hari itu dihukumi istihadoh, berarti status nasuci. Istihadoh itu berarti status awewena suci ngan darah istihadoh disebut. Berarti wajib melaksanakan sholat jeung kewajiban anu sanes. Jadi begitu aya awewe ngeluarkeun darah misal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mubtadi'ah. Kemudian sampai tanggal 15 sampai tanggal 16 anggaplah parat sampai tanggal 30 beureum kabeh mubtadi'ah. Berarti goer mumayyizah beureum kabeh. Ketika goer mumayyizah maka yang dihukumi hedanya ini. Kanyahuan istihadoh bakal di tanggal 16, 15, 16 ini. Ketika persimpangan perbatasan 15-16 nyambung di 15 ke 16, maka berarti status dia sudah bisa dikatakan sebagai mustahadoh mubtadi'ah goer mumayyizah. Tinggal diadus, kemudian yang dihukumi head hanya hari pertama wungkul 2 sampai 15 kodoan sholat kebehanana. Gitu. Kenapa mubtadi'ah goer mumayyizah yang dihukumi headnya cuma 1 hari 1 malam pertama? Masalahnya ini adalah hukum yang paling hati-hati, mengambil hukum aqallul head, minimal head. Kenapa mengambil aqallul head? Karena indikasi untuk menunjukkan mana headnya, mana istihadohnya. Korenah untuk menunjukkan mana head, mana istihadoh dalam konteks mubtadi'ah goer mumayyizah itu nggak ada. Karena hanya ada 2 faktor korenah anu nuduhkeun mana head, mana istihadoh. 1, faktor kekuatan
darah. Kedua, indikasinya adalah ada. Bicara kekuatan darah dia goer mumayizah, bicara adat dia baru mubtadi'ah. Dua-duanya nggak ada. Oleh karenanya maka diambillah hukum yang paling hati-hati. Yang dihukumi haidnya cuma 1 hari 1 malam pertama, sisanya dihukuman istihadah. Nah itu alasannya seperti itu. Logis kan? Coba mana Quran jeung hadis, mana Quran jeung hadis. Gosok tarang muang tang. Tarang hidung wajarkeun nabi tarangna hidung muang tang. Paham ya? Alasannya itu. Beda jeung mubtadi'ah mumayyizah. Ari mubtadi'ah mumayyizah mah yang dihukumi darah haid nate darah kuat. Karena apa? Dengan kuatnya darah, itu indikasi itu adalah haidnya. Dengan lemahnya darah, indikasi itu adalah penyakitnya, istihadahnya. Bisa mending percaya bae udah diteliti. Ini hasil istiqra Imam Syafi'i. Mending percaya. Namun kade mubtadi'ah goer mumayyizah hukumna kitu teh. Naon teh? Kitu teh naon? Yang dihukumi haidnya 1 hari 1 malam pertama. Eta awewe, lamun eta awewe inget kana waktu mimitina keluar getih. Ai maneh tira keluar getih di tanggal 1 jam 6 isuk. Tah inget. Anapun lamun teu inget lebeng mangka eta awewe kalebet kana golongan mustahadoh mutahayyirah anu kabingungan anu bade dongkap engke bakal dibahas. Saya perjelas. Maksud bahwa mubtadi'ah goer mumayyizah yang dihukumi haidnya adalah 1 hari 1 malam pertama. Maksudnya saya perjelas 24 jam pertama. Yang dihukumi haidnya itu adalah perjelasnya 24 jam pertama. Kenapa saya perjelas seperti ini? Karena bisa jadi kasus mubtadi'ah goer mumayyizah misal begini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 dia mengeluarkan darah per hari 2 jam. Jumlah 24 jam. Berarti 24 jam pertama itu dalam berapa hari? 12 hari. Misal dalam 12 hari mengeluarkan darah 2 jam. Hari 13 ka 30 mah full keluar darah. 13 sampai 30 mah full keluar darah. Maka jika kasusnya seperti itu, yang dihukumi haid adalah 12 hari. Kenapa? Karena 12 hari adalah 24 jam pertama, di mana kalau keluar darahnya per hari 2 jam berhenti, 2 jam berhenti per hari seperti itu, maka nanti akan terkena hukum seperti kemarin, di mana darah dan niko yang berada di antara darah sadayana dihukuman haid. Paham? Jadi tadi saya katakan 1 hari 1 malam pertama itu berbicara keluar darahnya full 24 jam turun-turun. 30 hari ini turun-turun, terutama di tanggal 1 itu. Makanya saya perjelas bukan 1 hari 1 malam pertama, tapi 24 jam pertama. Kita suara budak uing batuk. Jai. Nika jeung nu ngora. Ya. Paham ya? Hartos tuh. Kangge mubtadi'ah goer mumayyizah di bulan kahiji. Lamun istihadah beberapa bulan. Dina ngalakukeun adusna sami kedah ngantosan heula dugi 15 dinten 15 wengi. Nah, kenapa dia harus menunggu adus di tanggal ini di bulan pertama? Karena taunya istihadah di tanggal 16. Teras manehna kedah ngodoan salat anu ditinggal ti kawit poe kadua dugikeun ka poe 15 di dieu adus kodoan we 2 sampai 15. Ini berbicara jika tanggal 1-nya full 24
kalau saya contohkan tadi 1 sampai 12 per hari 2 jam, di 13 nepikeun ka 30 full. Maka yang harus dikodoi ketika adus di sini berarti berapa hari? 3 hari, 13, 14, 5. Karena yang dihukumi headnya 12 hari. 12 hari teh 24 jam per. Anapun di bulan kedua sareng saterasna lamun istihadoh na teu bulan ieu si mubtadiah ku mumaizah teh tidak istihadoh deui. Berarti keluar darahna 60 hari ini. Maka di bulan kedua ketika menginjak tanggal 2 dia geus adus. Dia geus adus di tanggal 2 ini. Karena apa? Karena mubtadiah ku mumaizah yang dihukum headnya cuman 1 hari 1 hari pertama, kemudian tanggal 2-nya sudah dinyatakan sebagai mustahadoh. Hari terus? Itu kan mungkin aja Kang masa suci tanpa batas gitu kumaha. Mungkin saja masa suci tanpa batas. Maksudna kumaha wus ngarti. Suci batasna kan? Suci batasna terus. Atau eta anggap suci kabeh. 60 hari eta anggap suci kabeh. Lah terus eta ketinon. Istihadoh kabeh. Kenapa istihadoh kabeh? Dia kan wanita yang sudah masuk usia haid. Kan mubtadi'ah. Betul, mubtadi'ah. Tapi dia sudah masuk usia 10 tahun misal, yang dimana 10 tahun itu sudah imkan haid. Tetap pasti ada haidnya. Harus ada haidnya. Artinya gini, ketika seorang wanita memasuki usia haid 9 tahun, takriban deh 9 tahun. Ketika seorang wanita memasuki usia haid, mengeluarkan darah, itu pasti harus dihukum haid. Cuman karena haid itu ada speknya, gak kurang 24 jam, gak lebih 15 hari. Ketika melebihi 15 hari, maka itu istihadoh harus dicari mana haidnya. Harus. Karena dia sudah masuk zaman haid. Artinya gini, ketika seorang wanita mengeluarkan darah, pasti kudu aya haedan. Pasti itu. Dan untuk mengetahui mana haidna, mana istihadohnya, yaitu yang harus dicari. Makanya ulama mengadakan sampai membagi wanita istihadoh sampai 7 macam itu. Intinya adalah untuk menentukan mana haidnya, mana istihadohnya berdasarkan korenah. Korenahnya imma dengan kekuatan darah, wa imma mengikuti adat kebiasaan pribadinya. Ketika tidak ada kekuatan darah, tidak ada adat seperti mubtadiah goer mumayyizah, maka yang diambil tetap head kudu aya ngan cokot hukum paling ahwatnya tas hari semalam gitu loh. Paham? Paham deh. Jadi ayeuna paham salami ya, lamun ngaluarkeun darah leuwih ti 15 poe contoh 20 poe mangka 15 poe head ti 16 ka 20 istihadoh eta ti mana nih? Ayo. Sedangkan hukum ini sudah menyebar di kalangan kaum hawa, itu sudah menyebar terutama di Jawa Barat. Sandriat, saya katakan sandriat serius. Saya benar-benar serius mendalami terkait masalah haid di pas istihadoh. Aing serius bisa. Karena naon dewek beuki awewe. Bisa. Lah isia teh beuki gitu sih. Jawab sih. Jawab. Jadi harus benar-benar tahu. Karena apa? Karena tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab akhirat. Nah, iya masalah anu kieu. Merupakan gampang jadi seorang suami itu kan. Coba contoh-contoh mubtadi'ah goer mumayyizah a ngaluarkeun getih buruk beremungkul salami sabulan goer mumayyizah beureum kabeh. B ngaluarkeun getih hideung salami 16 dinten teras getih beureum 5 dinten tah contohna ieu 16 hari ini darah hitam, kemudian
Berapa hari dia? 5 harinya. 5 hari berarti sakit keluar darahnya 21 hari. Ini mubtadi'ah goer. Kenapa goer mumaizah padahal ada hitam ada merah? Syarat naon teh cumpon? Darah kuat melebihi batas maksimal, melebihi 15 hari. Gak mungkin kita katakan bahwa darah kuatnya adalah darah head. Masa 16 hari head? Jim, Jai, udah kaya pangkasepna cenung ora. Hijina. Jim, ngaluarkeun getih beureum salami 20 jam. Tuh getih beureum 20 jam. Teras getih koneng 17 dinten. Getih koneng 17 dinten. Getih beureum 20 jam. Artinya darah kuatnya kurang dari 24 jam. Goer mumaizah. Kemudian dal ngaluarkeun getih hideung 5 dinten, getih beureum 5 dinten, hideung 5 dinten, beureum 5 dinten. Eta oge sami sanajan aya beureum jeung hideung dianggap goer mumaizah karena kaluarna selang. Kartos tina sadaya contoh anu di luhur anu dihukuman head mung sadinten sawengi pertama wungkul tegesna tadi ku abdi diperjelas teh nyata hanya sebatas 24 jam per beres. Sok mubtadi'ah goer mumaizah geus 2 tah. Hiji mubtadi'ah mumaizah, kadua mubtadi'ah goer mumaizah. Naon teu kaharti? Kayak tina dua rupa ya. Fokus 2 macam ini, ya. Oke, ya. Ya. Oke. Anu dekat itu. Izin bertanya yang mubtadi'ah goer mumaizah ketika mengeluarkan darah sebanyak 60 hari. Tadi kan dikatakan bahwa di bulan pertama yang dihukumi head itu tanggal 1, 24 jam pertama. Ya. Lalu di bulan kedua yang dihukumi head juga tanggal 1-nya. Sama. Kenapa di bulan kedua yang dihukumi head tanggal 1-nya? Kenapa di bulan kedua yang dihukumi head tanggal 1-nya? Enggak, bentar. Emang dina otak ente hayangna kumaha? Jadi kan gini kan, dihukumi 1 hari atau 24 jam itu kan mengambil akolul head. Mengambil akolul head, Ya, betul. Ihtiyat ulama. Oke. Tapi kenapa dalam masa sucinya itu tidak mengambil akolut toharo gitu, akolut tuhur, masa suci paling sedikit yaitu 15 hari. Artinya kan terus arti atu arinya nak akolut tuhri mah hetna ke bakal jadi ayeuna keayaan 15 poe. Karena siklus head itu golibnya per 30 hari. Ini masalahnya. Jadi batasannya harus per 30 hari loh. Gak mungkin palabah headna nyanak akolul head, palabah sucina nyanak akolul tuhri. Berarti kena kieu berarti didinya mah. Iya dihukuman head. Kemudian iya dihukuman head deui. Berarti siklusnya per 16 hari. Yang gak bisa siklus head itu per 30 hari golibnya. Jadi nyanak tina siklus head golib. Yang lain. Ayo mang. Ayo guys balik kayu mah ke nanya mau dilayanan. Balik kayu mah mau di aku mau ngawe aku mau inbox pengirim pulsa mau dijawab gue nya. Ngunah wedah kang cenah punten atuh citi ngirim pulsa atuh saya tek nanya atuh. Udah? Lanjut? Katil. Muqtadah mumayyizah. Mulai muqtadah. Ya muqtadah unggul, ya nu adil di dia muqtadah unggul.
loba anu masuk usia was-was. Tegasna awewe anu pernah ngalaman head sareng suci. Tah anu seuri eta teh was-was teh. Jeung beureum. Wah, siapa tuh? Daripada ente tarang hidung kopeh bodas. Kasih tai cak-cak. Taus. Nukatil mu'tadah mumayyizah tegasna awewe anu pernah ngalaman head sareng suci. Tur bisa ngabedakeun kuat sareng apesna getih anu kaluar. Head pernah, suci pernah, dan sekarang bisa membedakan darah. Dia istiadah. Anapun hukumna nyaeta sami sareng mubtadi'ah mumayyizah tegesna getih anu dihukuman head mung anu kuat wungkul sedengkeun getih anu apes eta dihukuman istihadoh. Tuh. Awewe galib head. Misal, ada seorang wanita, galib headnya begini. Galib headnya begini tiap bulan. Dia suka head 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Galib detekil. 6 sampai 30 suci. Head day 5 hari suci. Head day 5 hari gitu. Galib. Adat manehanana teh. Gara-gara loba teuing ayeuna nginum. Gara-gara makanan yang tidak bergizi gitu atuh. Kebisi majarkeun nurunkeun harga seblak. Karena eta neng sipa kan dagang seblak. Jadi sana ai sipa teh hartina obat sipa teh neng. Dikeun saya bahasa kan seblak neng sipa itu bisa mengobati rindu. Seblak sipa. Gas. Ngos. Tari ayeuna gara-gara ngadahar seblak. Seblak saha? Neng sipa. Eta awewe make ngaluarkeun darah. Misal contoh. Seperti ini keluar darahnya. Nah. Yes. Nah, seperti ini keluar darahnya. Keluar darah 16 hari, artinya melebihi maksimal kan? 1, 2, 3, 4, 5 merah, 6 sampai 16. 6 sampai 16 hitam. Maka yang dihukumi headnya muqtadah mumayyizah adalah darah kuat. Tuh. Ini yang dihukumi headnya. Sekalipun adat sok hiji nepikeun ka tanggal 5. Lamun ngilu kana adat, kan ieu getih kabeh. Ti 1 sampai 16 ini darah semua. Jika mengikuti adat, maka harusnya dari 16 hari ini yang dihukum head berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mengikuti adat. Tapi kalau mengikuti darah kuat, maka yang dihukumi head 6 sampai 16. Di dia pagedug antara korenah berupa adat dan korenah berupa kekuatan darah. Dalam kasus muqtadah mumayyizah, ketika pagedug antara adat dan kekuatan darah, maka nu dimenangkeun adalah kekuatan darah, karena kekuatan darah adalah sifat darah secara langsung. Sedangkan adat kadang-kadang bisa berubah. Artinya lamun pagedug kuat korena kuat mana? Kuat keneh kekuatan darah daripada mengikuti adat. Karena ini pagedug. Syukur-syukur kieu muqtadah mumayyizah teh. Syukur-syukur gini.
Dia adatnya suka 5 hari, ya adat. Ya suci. Di dekat dia suci, ceritana. Adatnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang istihadah. Ngeluarkan darah 30 hari. Di mana dari 30 hari darah ini, 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 30 merah. Lamun geus kieu, wah ieu mah aku yakin headna 1, 2, 3, 4, 5. Aku yakin itu. Kenapa? Karena didukung 2 korena. 1, sama dengan adat kebiasaan. 2, ya ditambah kekuatan darah. Wang geus ieu geus moal meragukeun deui. Jadi saya ulangi, anapun hukum nak muqtadah mumayyizah nyaeta sami sareng muqtadiah mumayyizah tegesna getih anu dihukuman haid. Mung anu kuat wungkul sedangkeun getih anu apes eta dihukuman istihadah. Kecuali aya pamisah mangsa 15 hari 15 malam antara adat haid sareng perubahan getih kuat, mangka hukumna anu akur jeung adat dihukuman haid anu ngaluarkeun getih kuat sami disebut ayeuna ngaluarkeun darah haid anu kadua. Kumaha mun kieu? Kaluar darahna kieu. Nah, itu dia garisan. Wanita adat haidnya suka 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 suci. Adatna gitu. Ayeuna istihadah ngaluarkeun getih 30 hari. Formasinya 1 sampai 20 merah, 21 sampai 30 hitam darah kuat. Cek tadi. Lamun ayeuna muqtadah mumayyizah teh nu dianggap ukuran muqtadah mumayyizah teh darah kuat. Jangan ngijir kana adat, kecuali lamun antara zaman adat jeung perubahan darah aya jarak 15 hari. Lamun kitu mah duanana pake adat, pake kekuatan darah pake. Berarti yang dihukumi haid dari 30 hari ini 1 sampai 5 haid diakurkeun jeung 6 sampai 20 suci, 21 sampai 30 haid deui. Berarti dina sabulan haidna 2. Anu hiji sampai 5 mah korenahna akur jeung zaman adat. Anu 2 hiji 30 mah korenahna kekuatan. Ya sudah, berarti dalam 30 hari dia mengeluarkan darah dengan formasi seperti ini. Haidna 15 hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 haid pertama, 6 sampai 20 istihadah masa suci numisa, terus 2 hiji nepikeun ka 30 haid kedua. Paham? Mana anu nyebatkeun lamun kaluar getih 20 poe 15 poe haid 16 ka 20 disebut istiadah. Ayo nek mana? Ayo. Dari 7 macam istiadah enggak ada satupun. Tapi kenapa hukum begitu menyebar? Ayo. Kenapa hukum begitu mudah menyebar? Kesalahan ada di siapa? Saya serius menggeluti bab ini. Jujur saja, barusan jam 5 sore saya dapat telepon dari Ciamis. Saya diundang dari pesantren Al-Hasani Ciamis, kalau ada yang tahu. Ayo orang Ciamis. Saya ditelepon untuk mengadakan seminar di pesantren sana. Pesertanya 2.000 orang. Ayo. Jujur saya daripada tabligh dakwah itu mendingin seminar buku.
transfer ilmunya buku. Kunaon? Sarona kana. Enggak, barusan dia cuma tanya, kan sekedar sawar, saya bukan bisnis. Mau kopi we kitab. Mulun akang ayeuna kumaha? Abdi mah cenah bari ngagala kitabna. Sabaraha kitabna atuh kitab bae ngagala mah nyaek bae. Sabaraha kitabna murah mah kopi mah. Tapi lamun jeung hak cipta mahal tuh. Polisi amsina. Kan 50.000 sia teh hiji, dina hiji kitab. Kali 2.000 urang. Nah, jangan kawin deui mah asyik. Nah, nggak dukung. Ai hiji mah ngaranna naon? Iswan. 2 istu. Ai istri. Tilu situ istri mah. Geus katilu. Beres. Sama capu ka itu kadi. Ini ai asbab situ. Jadi jangan Insya Allah mungkin tanggal 22 atau tanggal 24 Oktober. Ya karena ini rangkaian hari santri. Jadi hari santri pesantren khusus AWW Wungkul. Lah siah. Merukan telendangnya harapan AWW Wungkul. Diantep sakudo we recok AWW Wungkul. Depan sumutna 2 jadi ganeng. Seperti contohnya, ya dicontohkan ya. Hiji AWW kabiasaan headna sok 5 dinten ti kaping hiji tugikeun ka kaping 5. Biar nu abdi dicontohkan dia. Biasana teh hiji tapikeun ka 5. Teras di bulan ayeuna eta AWW istihadoh ngaluarkeun getih beureum salami 20 dinten. Getih hideung 5 dinten heuyeut eta. Oh berarti 25 hari. Anggap ieu suci. Ieu mah gak ada darah ini. Berarti ngeluarkeun darahna 25 hari. 20 hari merah, 5 hari hitam. Nah, virus corona. Nah, maka dia disebutkan mana? Mangka 5 dinten awal 1 sampai tanggal 5 di hukuman head margi akur sareng adat. Oge 5 dinten terakhir sami di hukuman head sabab aya ciri getihna kuat. Jadi 2 korenana dipakai. 2 korenana dipakai. Karena dua-duanya adalah korena nunuduhkeun bahwa eta teh getih head. Kelewatan kamera yang ditemukan. Ayo, ben kepet mawi di zombie master ben kepet. Pangeling. Sadaya syarat mubtadi'ah mumayyizah anu seueurna aya 3. Dina mubtadi'ah mumayyizah eta oge jadi syarat muqtadah mumayyizah hingga lamun muqtadah mumayyizah teu nyumponan eta syarat mangka hukumna kalebet muqtadah goer mumayyizah anu bade dongkap. Syarat tamyiz dina mubtadi'ah mumayyizah itu pun berlaku di muqtadah mumayyizah. Karena apa? Ya tadi teh eta syarat nutilu, syarat tamyiz nutilu itu karena untuk supaya jangan sampai darah kuat yang dijadikan sebagai darah head kemudian berbenturan dengan spek head itu sendiri, ya kan? Head moal kurang di 24 jam, head moal pernah lebih tina 15 hari. Ari ayeuna darah kuatna kurang 24 jam. Sedangkan mumayyizah yang akan dihukumi headna adalah darah kuat. Ya gak bisa. Tetap syarat anu eta berlaku dina muqtadah mumayyizah. 3 beres. Naon teu karti.
cetrekeun atuh eta cetrekeun tong diorek coba gitu deh. Orek wae. Tuh, tak huruf. Tong diorek tong dicetrek-cetrek wae. Bos budak. Yang cacoan tuh. Tadi kan dikatakan bahwa dalam 1 bulan wanita itu tidak mungkin mengalami 2 kali haid. Dalam 1 bulan tidak mungkin mengalami 2 kali haid, kata siapa? Maksudnya secara golib gitu. Secara Loh, golib. bukan tidak mungkin bahasanya. Galibnya wanita haid teh 6 hari, haid 24 hari suci, 7 hari haid, 23 hari suci. Berarti siklusnya per 30 hari. Terus Tapi dalam contoh barusan dalam 30 hari terjadi 2 kali haid. yes, yang mengatakan dalam 1 bulan tidak mungkin haid 2 kali siapa? Sadu. Maksudnya lantas jika memang seperti itu, kenapa yang mubtada tidak memakai aqallut tuhri saja? Kalau memakai aqallut tuhri, saya contohkan gini. Tujuan, saya tanya dulu. Tujuan mubtadi'ah ghair mumayyizah dihukumi haidnya cuman 1 hari 1 malam pertama. Tujuannya apa? Ihtiyat. Ihtiyatnya itu apa? Dalam 1 bulan ninggalin sholatnya cuman hari. Ihtiyat tadi gitu. Kalau Anda misalnya udah aqallut tuhrinya 15 hari, berarti tanggal 1 haid. 15 hari suci. Tanggal 17 haid lagi. Berarti dalam 1 bulan tidak sholatnya berapa hari? 2 hari. Kalau tadi tidak mengikuti Anda, dalam 1 bulan berapa hari tidak haidnya? Lebih hati-hati mana? Tapi dalam hal tarkul jima itu kan lebih ihtiyat. Kalau misalnya dalam 1 bulan 2 kali haid gitu. Jadi karena tarkul jima itu kumaha itu ya. Ayo nggak bahas sholat tuh kena masalah jima itu kumaha. Maksudnya kan dalam hal ihtiyatnya gitu kan. Kalau kita mereret ke dalam hal ihtiyat, jadi kan harus adil dong antara mengerjakan sholat, perintah mengerjakan sholat dan perintah untuk meninggalkan tadi Teh itu kan termasuk ihtiyat juga. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu 2 hari yang dihukumi haid, artinya 2 hari tersebut seorang suami tidak melakukan pengharaman. Ngerti. Anda tahu nggak makna dari ihtiyat itu apa? Hati-hati. Iya, hati-hati itu mana lugotan. Artinya tujuan ihtiyat itu apa? Apakah agar supaya kewajiban tidak tertinggal atau masalah pengharaman tidak terlaksana? Kalau masalah melakukan pengharaman itu kan urusannya jeung kehendak. Kalau kewajiban urusannya jeung taklif. Kok jadi karena masalah tidak sholat jadi karena jiwa ini tengah. Pertanyaan kedua kan Ya. Penjelasan tentang syarat tamyiz yang nomor 3 tentang darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Maksudnya bagaimana dalam kasus mumayyizah gitu? Jika keluar darah terus menerus gitu loh. Contoh gini, mubtadi'ah mumayyizahnya awewe ngaluarkeun darah hitam selama 15 hari. Kemudian ngaluarkeun darah merah 15 hari. Kemudian ngaluarkeun darah hitam deui 15 hari. Geus, misalnya keluar darahna gini. Berarti berapa hari keluar darahnya? Jeung bulan Uhud. 45 hari. Ketika mengeluarkan darah terus-menerus, maka mubtadi'ah mumayyizah yang dihukum haidnya adalah darah kuat. Ini darah kuat 1 sampai 15 haid. Yang ini juga 1 sampai 15 haid. Syaratnya darah kuat dihukumi haid itu syaratnya lamun darah lemahna ulah kurang tina 15 hari. Kenapa darah lemah disyaratkan ulah kurang 15 hari? Agar supaya dia menjadi pemisah aqallut tuhri
beri antara head pertama dan head kedua. Itu tujuannya. Lain berarti darah lemah nak ulah kurang 15 poe dalam ruang lingkup 1 bulan. Gak apa-apa. Darah lemahnya 2 hari, 1 hari gak apa-apa. Seperti gini misalnya. Ada seorang wanita mengeluarkan darah sakit, keluarkan darah nata 20 hari. Mengeluarkan darah 20 hari. 15 hari hitam, 5 hari merah. Bersih kayak itu nama. Ya udah, ini juga yang dihukumi head adalah yang hitam 15 hari. Loh kan tercumpon syarat darah lemah nak cuman ada 5 hari. Darah lemah ulah kurang 15 hari. Itu disyaratkan lamun keluar darah terus menerus yang nantinya tujuannya adalah untuk sebagai pemisah polut tuhri antara head pertama dan kedua. Maksudnya seperti itu. Yang lain. Papelit tau, naon papelit lo? Ayo tanya tuh, naon papelit? Ayo amang tos gaduh bojo kan? Tos gaduh bojo. Kantos kalaman istiadah tuh. Teu pernah. Benar. Teu pernah. Teu pernah atau teu pernah bebeja? Ngecek. Teu kantos. Ya bagus. Ya bagus kalau normal. Kang, punten. Nah, Korelasi sama rujuk. korelasi sama Rujuk nikah. Rujuk rujuk tolak ya. cuma 1 bulan 2 kali head. 1 bulan 2 kali head. Okay. Ya, 1 sampai 5 itu galib. Galibnya 1 sampai 5. Berarti dari 6 sampai 20 itu istihadah. Itu hukumnya lah cuma aya awewe galibna 1 sampai 5. Ya. Terus sekarang istiadah. Nah, sekarang tapi tanggal 6 sampai tanggal 20 masih keluar darah. Itu istihadah. Yang tadi yang awal. Gimana contoh? 1 sampai berapa? Sampai 5. Merah. Ya, merah. Oke. Terus 21 6 sampai 30 bersih. enggak, 21 sampai 25 keluar lagi hitam. Enggak, adatnya dulu. Adatnya begini. Adatnya gitu. Adatnya seperti ini. Ya, adatnya 6 sampai itu. 30 bersih. Bersih, suci. Nah, kemudian di bulan ini dia istiadah. Ya, dia istihadah. Istihadahnya berapa? Gimana formasinya? Dari 21 sampai 25. 1 dulu dong. Dari 1 berapa? Warna apa? 1 merah Sampai 5. 5 merah. Terus Nah, istihadahnya dari 6 6. sampai 20. 6 sampai 20 warna Sama merah. oh merah. Merah Terus sama. 21 sampai 25 hitam. 21 sampai 25 hitam. Ya. Oke. Berarti 2 kali head kan ya? Berarti 2 kali head, betul. Itu 6 sampai 20 dihitung suci. 6 sampai 20 dihitung suci. 1 kali sucian. 1 kali suci ya. Berarti kalau di bulan berikutnya 2 kali head lagi, 2 kali sucian. Iya. Betul. Berarti lamun gini, dalam bab iddah, karena kan bab iddah kan kaitannya dengan iddah. Iddah seorang wanita yang sudah mengalami haid itu kan 3 kali sucian. Nah, 3 kali sucian itu imkan dalam durasi 30 sekian hari. Contoh, awewe tanggal hiji jam genep isuk keayaan suci ditolak. Ya kan? Tanggal 1 keayaan suci jam 6 pagi ditolak. Sejam dari situ, dari misal jam 7, nah, jam 7 berset head, saya suci ya. Tanggal 1. Jadi jam genap pagi ditolak. Jam 7 berset head. Sudah 1 sucian. Headnya 1 hari semalam dari jam tanggal 1 sampai tanggal 2 jam 7 lagi. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 17 suci. Tanggal 17 head lagi 2 sucian. Sampai tanggal 19 head. Tanggal 19 suci deui sampai tanggal 34. Tanggal 34 berset head. 34 poe bisa bubar iddah. Awewe. Headna sehari semalam akalul head. Suci na akalul tuhri. Ditolak nak kekayaan suci. Sajam setelah ditolak ngaluarkeun darah head.
tilu sucian hanya dalam 34 hari bubar iddah. Betul seperti itu. Ya. Yang lain. Kalau yang headnya, bentar. Kalau yang headnya 1 tahun sekali, Kalau yang headnya 1 tahun sekali, ya 3 tahun. Bubar iddah. bubar iddahnya 3 Iya. tahun. Selama 3 tahun itu masih kewajiban suami di nafkahan anak. Karena can bubar iddah. Tapi sajroning 3 tahun eta bisa dirujuk. Iya. Jadi tetap ukurannya Tilu 3 sucian. kali suci, Iya. bukan berdasarkan hari ya. Bukan berdasarkan hari. Hari gak penting ketika berbicara salah satakuru. Ya, Ketika berbicara salah satakuru, maka hari bukan jadi ukuran. Tapi ketika wanitanya belum pernah haid atau sudah menginjak usia menopause, maka yang menjadi barometernya adalah hari, yaitu 3 bulan. Sok aya 3 bulan 10 hari akam. Tuh ya, karek paling ngomong akan 3 bulan 10 hari. Itu pemahaman yang salah. Saya langsung tegaskan. Gak ada iddah 3 bulan 10 hari. Saya rek ngomong akan ngomong tiula. Gak ada iddah 3 bulan 10 hari iddah naon. Nah ini mah apa? Ini lain akan ngomong hampir kabeh rek teu jatuh hampir kabeh tuh lain aku rek aku ngan era. Iddah itu 1. Lamun awewana sok head 3 sucian. Lamun can pernah head sama sekali atau geus usia menopause 3 bulan. Lamun ditinggal modal salakina 4 bulan 10 poe. Lamun ayeuna hamil ku ngajuru geus sakitu udah 4 rupa. Gak ada 3 bulan 10 hari. Kabawakeun ku idah paeh 4 bulan 10. Tah abon kena aya 10 poean eta samarutna nu 3 bulan ge 3 bulan 10 poe. Jika cai saemer kakecelakaan ku urut wudu cai mutlak kamustakmalan menjadi mustamal. Itu terbawa emosi dalam bab najis. Cai saeutik kanajisan jadi mustanajis, cai saeutik kamustakmalan jadi mustamal. Padahal pak jauh-jauh. Dalam pak jauh-jauh dalam konteks najis. Dalam konteks najis. Ketika berbicara tagoyur, air banyak. Ketika kata kenaan najis, maka hukumnya menjadi mutanajis jika mutagoyir, jika berubah. Walau yasiron dalam konteks najis, sekalipun perubahannya sedikit. Rada semu hangsur, semu. Itu kalau berubahnya kuna. Tapi kalau berubahnya ku benda suci, jika cai mutlak, digulaan, maka bisa tidak mensucikan lamun ieu disebut cai gula. Ari kitu mah cai semu amis teu nepikeun ka disebut cai gula, angger teh cai mutlak. Karena dalam konteks tagoyur bitohir, berubah ku benda suci, syaratnya harus tagoyuron kasiron yamna'u itlaqos milma. Tagoyurnya harus signifikan. Banyak perdebatan, ini air aqua cuman tuh tesah dipakai wudu. Anu nyebutkeun tesah, sabab dia teh mengandung anu. Teh kudu loba ngomong, ari ieu naon dina jero botol. Aing nanya, ieu naon dina jero botol? Tuh. Mutlak teu make kopi, teu make gula sih. Cai, cenah. Ai cai teh berarti mutlak eueuh embel-embel, eueuh embel-embel, kopi eueuh embel-embel, gula. Ini apa? Dalam botol ini. Sepakat cai? Mutlak. Ini apa? Cai dalam itu jadi kopi. Ya artinya cai kok. Berarti mukoyad ieu teu sah. Suci ngan teu nyu. Panggang cenah ieu teh diobatan, paduli teuing. Ieu rek diobatan rek dinaon nu penting teu disebut cai obat. Ya kan? Simpel sih. Aya deui nyebutkeun sah cenah Kang make cai aqua ieu. Ngan beda haram. Nah make haram musabbal lisyur. Sabab ini diperuntukkan untuk minum. Apa berarti dia disebutna air minum. Keheula. Rincingan.
Lamun dewek meuli cai aqua jang mandi ulah. Yang menjadikan ini untuk minum, untuk mandi, untuk obeh, kan kumaha aing nu meuli na beut. Aing mari jang mandi. Berarti jangan. Ngajang mandi. Maksud musyabal surbi nu haram teh di masjid disiapkeun cai galon ditongengkeun dina dispenser. Nu uing caina dituna di masjid. Kira-kira jang naon na dispenser. Jang saha nu ka masjid. Tah ceuk amang oh ieu teh cai jang teu meunang dipake wudu sabab eta nu uing diperuntukkan jang amang aing ku uing mah dipake obeh teh teh nu aing. Rame air pam baheula sampai perdebatan. Mutakoyir teu sah dipake wudu karena mengandung kaporit. Aya teh disebut cai kaporit. Kan ieu cenah bau kaporit. Nya ceuk saha cai bau kaporit teu meunang dipake wudu. Nu teu meunang dipake wudu mah cai kaporit, cai bau kaporit mah meunang. Nu teu meunang dipake wudu mah cai gula, cai rada amis mah meunang. Nu teu meunang dipake wudu mah cai kopi, cai rada kiruh jiga kopi mah meunang. Ayo. Masalahna cai kaporit eueuh, Kang. Masalahna Cai kaporit eueuh. anggap saja dianggap ada. Andaikan kaporit itu anggap misal seperti kopi, jadi muang cai kopi. Percampurannya begitu. Kalau misalnya nggak ada istilah kaporit. Sedang kaporit guluntungan. Guluntungan, hancur tuh. Hancur. Berarti muhalid tuh. Sudah masuk. Wong namanya mutagoyir itu kan tak mutagoyir bitohirin muhalidin. Kan ya Kang. Kopi serbuk. Kopi serbuk. Karena kopi ke. Jadi cai kopi. Jadi cai kopi. Terus. Nah. Segit kopi. Ayeuna di obatan jadi cai obat. Di gulaan jadi cai gula. Di kaporitan. Nah, anggap kaporit teh jika kopi. Bisa tuh nanti jadi disebut cai kaporit. Anggap kaporit teh kopi. Jika kopi. Bisa. Berarti jadi kopi. Bisa. Bisa. Berarti perubahannya banget. Ya biasa lah. Biasa sengit bau-bau itu. Cai bau-bau gitu mah. Cai bau kaporit gak masalah. Yang tidak boleh cai kiruh ku kopi itu masalah. Yang tidak boleh itu air manis ku gula teu nanaon yang tidak boleh teh. Ayo. Masa sama pindah ke tematik. Jadi mau khusus dewasa. Nah ini di Sunda gitu bang. Di Sunda gitu. Ke eta cai saya mereka kecelakaan turut kudu eta hukumna mustamal. Nepi keun ka bentet aing jeung aing 1 juta ku aing sok. Serius. Saya pingin mencari kebenaran. Bisi dewek anu salah. Sok saya marah 1 juta ku aing dibayar. Cai saya mereka kecelakaan ku urut wudu. Basuhan pertama hukumna mustamal. Dina kitab naon bae ka dhaif ge aing mah. Sahur apa? Ayo. Hah? Bisa 10 tahun cara anu menang bang, 1 juta. Sedangkan di Sunda, lo mana hukuman itu mustamal, serius, benar tuh? Jujur ya, mustamal apa enggak selama ini? Mustamal. Saya tanya, air mustamal itu air apa? Air Hadasin. anu geus dipake ngaleungitkeun hadas geus sakitu heula. Anu dina ember geus dipake ngaleungitkeun hadas can. Nu dipake ngaleungitkeun hadas mah anu nge. Artinya berarti nu dina ember can dipake, nu geus dipake mah nu ngecak ieu. Pertanyaan saya, air mutlak 1 ember dicampuran sakecrak cai mustamal, cenah jadi mustamal, eta paham di mana?
Maju Sarif. Pamilang putih sakit celak kan nyampurannya. Ulang. Pamilang putih sakit celak. Sakumaha. So, anak nanya, langkung ti sakit celak teh sakumaha? Ditandean. Cairna saya mer. Anggap 5 liter cairna. Cai mutlak 5 liter, saya mer 5 liter anggap. Terus cai mustamal sakumaha? 2 liter, 2 liter jeung 5 liter. Jadi cai mustamal tuh henteu paling jadi mutagoyir tak diri. Lain mustamal. Sarua jeung cai kopi. Ieu mutagoyir hissi. Kadeuleu perubahanna. Dan suci kan tidak bisa men. Ya. Mun jadi mustamal kena sakumaha ukuranna? Mun hayang jadi mustamal pake ngumah beungeut saemer gitu tah. Kalau mun hayang jadi mustamal mah pake ngumah leungeunna dian. Beres ngumah beungeut com we kana emer angkat teh tah eta saemer urut ngumah leungeun mustamal. Ayo. Kecelakaan setengahna misalkan. Tina 5 liter kecelakaan 2 liter setengah. Tina 5 meter, 5 liter. Kecelakaan 2 liter setengah. Kecelakaan 2 liter setengah. Tidak 2 liter setengah sakecelakaan. Ini gayungnya segede kumaha sakecelakaan 2 liter coba ieu kan mikirkeun. Kecampuran anak. Kacampuran 2 liter setengah. Kieu, tombolan ieu. Cai mutlak 5 liter. Cai mustamal 5 liter. Pada 5 liter kagok aing. Teu jadi mustamal, paling jadina mutagoyir tak mutagoyir tak diri sama dengan air mustamal hukumna yaitu tohir goer. So, bukan apa tuh korim. Cai dibagi sama lain macam. Atau korim. 4 kan. Hiji cai tohir mutohir goer makruh istimaluhu wa huwa ma'ul mutlak. 2 tohir mutohir makruh istimaluhu fil badan wa huwa ma'ul musyamah. 3 tohir goer mutohir. Tohir goer mutohir sina 2. Hiji cai mustamal, kedua mutagoyir dibagi 2, mutagoyir hisi dan mutagoyir tak. Nu ketiga cai anu najis, mau najas. Nu kaopat nu kalima ditamahan ku sareh. Nu kalima naon? Cai tohir, mutohir ngan haram dipakena, cai gosok. Jeung termasuk cai musapal di surbi teh aqua galon dipake wudu. Nu batur. Genep 5. 4 tambah hiji 5. 1/8 jeung 1/4 gede mana? Gas, lanjut. Kaopat. Beres ya mu'tadah mumayyizah beres. So, bayang-bayang, mu'tadah mumayyizah teh nu dihukuman hedna adalah darah ketika darah kuat pagedug jeung ada. Ngan lamun antara adat jeung perubahan karena darah kuat teh ada jeda 15 hari, maka dua-duanya dihukumi. Yang satu head disesuaikan dengan adat, kemudian yang kedua head disesuaikan karena keadaannya darah. Wah, udah selesai. Kau Pak? Mu'tadah goer mumayyizah zakiroh li adatiha qadron wa waqtan. Nyaeta awewe anu pernah ngalaman head sareng suci. Tur teu bisa ngabedakeun antara kuat sareng apesna getih sabab getihna beureum kabeh misal atawa bisa ngabedakeun ngan henteu nyumponan syarat tamyiz anu tilu teh sareng manehna inget kana lami sareng mimitina pengadatan head anu atos-atos akan cek pamajikan kasalakina aya naon nyai geus 16 poe ieu teh poe ka 16 ngaluarkeun getih teu urun-urun beureum kabeh
harus bagaimana? Betul. Cek salah kita kira jawabnya. Jadi yang paling mudah mang dalam menghukumi head itu sistemnya sistem interview, tanya jawab. Jadi diinterogasi. Kumaha gitu nengnya nyata akan abdi teh di tanggal hiji keluar getih turun-urun ayeuna geus tanggal 16. Tanya tuh salah itu. Maneh teh istihadoh geus. Maneh teh istihadoh sabab melebihi batas mak berarti ngaranna maneh teh mustahadoh ayeuna. Tuh. Darahna kumaha neng beda atawa henteu? Nya eta kam ti mimiti oge beureum we nepikeun ka ayeuna teh. Maneh makan geus biasa lin, geus biasa head muhun. Maneh teh mustahadoh muqtadah goer mumai. Ai maneh sok head, oh sok atuh normal. Kebiasaan maneh sok sabaraha poe? Sok 5 poe. Zakiroh li adatiha qadron 5 poe. Sok di tanggal sabaraha nyai 5 poe teh di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5 biasana wawat pan dia ingat qadron jeung wakana. Mudah ari kitu. Dari 16 hari darah yang dikeluarkan tinggal vonis hukum head maneh ngan di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5 sabab diakurkeun ejeung selesai. Tanda anapun hukumna nyaeta getih anu dihukuman head disamikeun sareng pengadatanana. Dari 16 hari darah merah ini karena korenah darah kuat tidak ada, maka ya anu aya ieu disaruakeun da biasana ge sok di dieu head teh. Berarti ieu ge di dieu we head. Biasana oge genep 30 teh suci. Berarti ieu oge suci we teu ka 30. Pan kang ieu aya darah nu kaluar di masa suci ngaranna beres. Berarti di tanggal 12 dia hadus di dia. Kodoan berapa hari? 10 hari. Tidak. Pan tanggal genep teh salat meureun. Teu samarukna. Kodoan mah ieu. Anapun hukumna getih anu dihukuman head disamikeun sareng pengadatan. Nah tina arah lamina 5 hari. Atawa waktu mimitina waktuna ti tanggal hiji nepikeun ka tanggal 5. Jadi kodronnya, waktannya diakurkeun jeung adat. Kodronnya berapa hari? 5 hari. Waktannya 5 hari itu tanggal berapa? 1 sampai 5. Akurkeun ya kayak gitu. Nepikeun ka jamna kasarna. Ari adat neng sok di tanggal sabaraha head tanggal hiji. Ti jam sabaraha biasana adat head teh sok di tanggal hiji pas dur lohor jam 12. Sarua nu dihukuman head oge di dieu ti jam hiji duhur sampai jam 5 gitu. Disesuaikan sampai waktunya itu disamakan. Insyaallah. Dan saya tidak membahas sedetail itu. Bahkan kasar mah jeung detikna ari kadeteksi. Tapi agama tidak menyuruh sampai seperti itu. Tidak ruwet seperti itu. Jadi harus mencari jejak digital head. Kebiasaannya seperti apa, wah susah juga. Yang cek kasar mah, lamun bisa macam detik cek kasar.
hari neng head sok di tanggal sabara abdi mah biasana oge head teh di tanggal hiji di tanggal genep nepikeun ka tanggal 10 pinahkeun atuh adatna. Unggal bulan teh abdi mah kieu tah kan. Unggal bulan teh kieu we. 1 2 3 4 5 biasana teh genep 7 8 9 10 head teh. Di 11 nepikeun ka 30 1 2 3 4 5 genap 7 8 10 genap 7 kieu abdi teh sok head hari ayeuna keluarkeun darah seperti ini 16 hari seperti ini sama di dieu nu dihukuman headna ieu. Karena apa? Karena kodronnya 5 hari, waktannya 6 sampai 10. Ya sama kodronnya 5 hari, waktannya diaturkeun jeung adat 6 sampai 10.